sabab urang salaku manusia teh sehingga rumasakeun salaku gudangna kasalahan jeung gudangna kabeneran. Mungguh manusia nuku melendang di alam dunia, di mana tungkul sok rajin luput, di mana tangga sok rajin lepat, samenik ganti saja merubah, janji sore rajin teraka pakai isuk eta ciri ning manusia. Bener wae lain malaikat, salah wae lain setan. Kaugerku salah jeung bener, anapun kitu yakin nu pangdena jelema hirup teh nu lain jelema anu tara nyieun kasalahan hirupna, tapi nu daek ngomean kana rupaha kasalahanana. Hartina bisa disebutkeun mustika ning hirup. Taku kituna komo bari jeung pribadi teh buyut ka hidep teh yakin kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kasahan nu jadi anak. Istuning ka anak mah kanu gedenya aku gedena, ka lalakinya aku lalakina, ka awewenya aku awewena. Teu aya dengdek topi bari jeung ieu mah kabuyut bari jeung nunggal. Lir nanggeuy endog bebereumna tamplok aseupan. Timalan kaulanu tinangtu pasti bakal dihampura, tapi sabalikna bisi aki bisi uyut dina lakon gawe utawi dina sapopoe jeung hidep teh bisi ngagebrukan kolbu nyentuh kana amanah ngapetri kana ati hampura leuwih ti heula kasih. Aduh uyut naon dina kasalahan urang pada saling nubarkeun hampura, kaula oge pangarasa dihampura dihapunten. Syukur ai kitu. Lamun kitu mah tangtuna ge ngemplong bangblas dina mangsa meureun mulang ka alam kalanggengan teh teu aya gantar kakaitan, teu aya pakuat pakait istuning melongpong jalan ka gedong brasna teh ka alam nirwana, alam anu moal kaselang-selang engke jaga. Timbalan kawan kalayan aya pikeresan naon purwa ngagingsi linggih dongkap ka dieu uyut okieu ieu teh. Saperkara uyut ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan hidup geus bisa nyaosan kana pangangkir. Timbalan kaulanu kajurung kurasa sono tenan bulan sono na uyut muarek luntur ku kaibunan, muarek laas ku kahujanan, muarek belel ku marganing kapoe. Upami seuk dibandingkeun jeung gunung anu tunjal girna di alam dunya, asa gede keneh kasono uyut ka hidep. Komo bulan-bulan ayeuna da sidik hidep teh ngahaja ku uyut teh dikencarkeun di ieu padepokan, ngahaja pikeun nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan, mundur di sakurilingna ieu padesaan. Anu dipiharep yen anjeun teh bisa sosialisasi, bisa gaul, bisa ngayakeun tindakan muamalah anu hade, malah mandar muamalah ieu teh sing baris mangpaat pikeun balarea, luyu jeung katangtuan katerangan khairun nas anfa'uhum linnas, panghadena jelema anu geus bisa mere mangpaat ka jelema deui. Sumuhun eta timbalan kaulanu bisa gedengeun eta nyaeta hidup geus rengse tatapa puasa nyepi diri ngisat awak ngajauhkeun tina rupaha rereget dunya, ngajauhkeun tina rupaha karamean dunya anu teu saeutik ieu karamean teh sok ngaganggu kana pamadegan. Jadi hewagan
jadi hahalang, jadi pipindik, jadi hijab. Tapi gening kasaksiku uyut sorangan hidup teh istuning teunggut kalinduan tegedag keanginan jejeg anceg harti teh masagi najan bari jeung ukuran umur mah hidup teh budak kene tapi pola pikir geus bisa kaetang sawawa lain dumeh muji hareupeun sanes lain dumeh keturunan sorangan tapi ieu manuka saksi tur tak loba saksi nuliana yen anjeun teh daek tutulung kanu butuh tatalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun bari jeung kaitu ka dieu ge istuning dareh deh amis budi bari jeung ngagelenyu eta marahmai nya somea bulan sopan santun DP handap asor masih kene dipake ku hidup uyut ngerasa bingah uyut ngerasa bagja ku ayana laku lampah hidup nu saperti kitu ngan omat engke jaga lamun hidup dipercaya di tengah masyarakat eta adat jeung tabeat teh ulah nepi ka luntur ulah ilang ulah nepi ka pinah pilempangan sing weweg sing panceg ya mudah-mudahan uyut destokeun sabab naon sabab lamun urang dina mangsa engke menang dodoja cocoba ti pangeran da ai cocoba gogoda teh lain ukur musibah wae sanes lamun teh urang dipercaya cicing di tengah masyarakat jadi pejabat daerah eta oge sarua jeung cocoba sarua jeung ujianana dina mangsa anjeun hiji mangsa jadi pejabat nah bakal satia satuhu moal kana janji atawa henteu nah bakal kuat kana gogoda atawa henteu sabab teu saeutik pajabat-pajabat memang panginitan mimitina hade tapi geus jadi kadang-kadang sok robah binisna sok goreng sok robah pamadeganana naon sababna sabab anu dipanggeranan ku manehanana teh nyaeta dunya omat eta teh sekaterangan yen yakin ceuk pangeran ngaliwatan katerangan dunya gerak perbudak ku anjeun sakuliahna jalma anu babakti ka anjeun nyaeta kadunya hiji kadua dunya gerak sujud maneh ka eta jalma anu eta jalma teh salilana ngabdi ka kami tah ieu teh naha maneh terek jalan panyungkun atawa jalan rahmat pamilih aya di maneh timbalan kaulanun sabab loba contoh tadi uyut geus nyaritakeun pajabat-pajabat ais pangampi anu kakara dipercaya cicing di tengah masyarakat dadak sakala pindah pilempangeunana dadak sakala pindah adat jeung tabeatna kagoda ku kaayaan kagoda ku dudunya anu tungtungna lolobana pejabat jadi jelema borangan ari borangan teh sieunan lain sieun ku jurig lain sieun ku genderuwo tapi sieun teu beungar sieun teu lega sawah sieun teu gablek pamajikan geulis tina loba ka sieun eta bakal tega ngahalalkeun kana sagrupa cara tungtungna duit negara duit rahayat duit bansos duit jalan duit semen dileg-leg terus kuninga eta nya tuh timbalan kaulanu teu saeutik warta nu nepi ka uyut kitu teu saeutik diberitakeun dina media massa itu ieu nya timbalan kaulanu rumadak yakin ieu jabatan ieu tahta ieu pangkat teh sabagian tina cocoba jeung gogoda omat ulah nepi ka ngicip-ngicip ngulak mandi
ulah nepi ka ngicip-ngicip sanajan kasalahan sagede siki sasawi bakal aya mamala nu teu hade nu tumiba ka diri anjeun. Anak jadi manawa ulah atuh. Timbalan kaulan ya dawuh timbalan pangarasa sabab lamun manusia geus kataplokan ku sifat ubudunya omat darajatna bakal leuwih handap ti batal sato tah panyungkun pangeran teh ya sedangkan kitab sedangkan hadis diturunkeun teh keur manusia sabab manusia teh makhluk nu mulya mungguh pangeran nu kumaha nu mulya teh nyaeta anu geus bisa ngajalankeun real kamanusiaanana dina jalan aturanana kalian geus bisa ngajauhan kana rupaha laranganana eta mulyana manusia teu kitu yakin derajatna bakal leuwih handap tibatan sato nya atuh malan kaulan naon uyut make jeung nyarita kitu teh heueuh najan bari jeung hidup kurang kampung dasanya tanah hidup teh terus sing madu trahing kusuma titi sing antana wirih trahing dewa ka manusia hidup teh darah biru keureuh menak anu dititipkeun ka uyut tina mangsa bragna ka alam dunya ti orok beureum ku tuang ibu nyaeta pergiwa suwargi dah kaayaan tuang rama teh nyaeta perantos ngiringan dina laku lampah Barata Yuda Barata hartina dulur Yuda hartosna perang dulur perang baraya antara Pandawa jeung Kurawa di Tegal Kurusetra nu katelah Barata Yuda teh perang Jayawinangun teh tuang rama parantos ngantunkeun nyaeta Raden Gatot Kaca timbalan kaulanu jadina Barata Yuda baheula dasar tina laku lampah salah duaan Pandawa jeung Kurawa dina mangsa saacan diayakeun gelaran perang teh yen Pandawa boga nagara Amarta Kurawa boga nagara Astina kulantaran Kurawa syirik ka Pandawa nyata boga nagara anu gede anu tungtungna ngahajak ngondang Pandawa nyata ka Astina didinya we ngicip-ngicip kasalahan saeutik naon nyaeta main judi main dadu heuheureyan mimitina tina lantaran jamuan saeus jamuan ukur kaulinan bari jeung tina kaulinan teh diimplikan ku duit leutik mimitina 1000 kaituna 2000 teu karasa kaituna jadi miliaran beh dituna nepi ka narohkeun nagara jeung bangsa tuh tina judi teh kitu datangna teh ya timbalan kaulanu judi teh panti baheula tina agama geus ngahaja diharamkeun ku nagara dilarang atuh naha make jeung dipapake ku marane anu teu mana tingali rahayat prajurit teu saeutik anu tega ninggalkeun pilemburanana anak jeung pamajikan ditinggalkeun balik tinggal ngaran saha nu rugi maranehna keneh nya atuh nu matak yakin tah di dieu omat laku lampah judi mah tong dipapake ulah dipilampah ulah tong ngicip-ngicip timbalan kaulan najan bari jeung saeutik oge tong ngicip-ngicip ulah komo bari jeung usaha tina judi mah wah dipahing pisan da eueuh nu beunghar tina judi mah lain bandarna mah tibatan untung mah ngadon buntung nya timbalan tuh tingali ayeuna geus nerkap deui nyata main judi ngaliwatan HP main slot eta atuh timbalan mahabu loba eta teh rahayat kadang-kadang lain nu beunghar wae kadang-kadang nu miskin
kadang-kadang orang kampung oge geus marahin selot Geus kan kitu ayeuna mah tuh. tadi nama hayang untung kalakah ngadon buntung Nya. ya malah kadang-kadang aya oknum polisi lalakina main selot pamajikanna geuleuh nepi ka diduruk apana Nya di Banyur ku minyak, Pak. ya kisah nyata Nya. jeung deui anu judi mah kadang-kadang gengsina tarik Nya tuh. gengsina tarik oh aing mah tina judi tuh tingali geus nepi ka kabeli motor memang bener kabeli motor ngan di tempat teh imahna dijual Eta tuh. jang depo oh laras ya gimana tina judi main slot ieu sok loba kacaturkeun Nya. tina judi main slot sok nepi ka rungkad kulawarga Hancur kula. nepi ka timbulkeun memusuhan dulur jeung babaturan jeung baraya Tuh. rumah tangga loba nama Nya. ningkatkeun perceraian Oh. nah aya loba lain aya deui Bisa kedik kula eta mah. contohna saperti pagawe tekwang Ha, cobi tah kula. boga gaji 5 juta Mohon. ibaratnya timbalan boga gaji 5 juta eta duit 5 juta teh maksud nama hayang leuwih maksud nama hayang bungaan eta duit teh disetorkeun ke pamajikan tapi dipake depo Eta tuh. main sakali eta duit 5 juta sapoe jarakna geus ledis Geus koredas kula tuh. nya ari pamajikan rek punta-penta ka salakina amarah wae ambak-ambakan wae sedangkeun resiko dapur kudu kacumponan anu tungtungna pamajikan disatukangeun salakina unjam-injem we ka Bang Emok Wadi kitu. tungtungna naon unggah poe Senin ibu-ibu make jeung ngariung make jeung ngaromong aku berjanji Oh, nya. tuh jadi ayeuna mah baheula mah sumpah pemuda nu kasohor ayeuna mah sumpah ibu-ibu Supaya ibu-ibu. oh laras ya tuh eta teh panjadi lingkaran setan Nya tuh. anu tungtungna saha nu rugi anak Ya. turunan kulawarga ya laras kaula nu tah nu matak teh oge omat mi HP sisir jeung minyak bisi ka ancloman leungeun mi HP pikir jeung niat bisi ka angsonan deungeun omat kurang kudu boga pamadegan bari ieu pamadegan teh nyaeta dibarengan ku katerangan nyaeta kitab jeung al hadis eta nu bakal jadi cekelan urang sareat aduh sae nampi uyuh tah balik deui kana carita tadi yen hidup teh nyaeta trusing madu tadi uyut geus nyaritakeun hidup teh teureuk Gatot Kaca urang nagara Amarta baheula Panglima. sareng sena Pandawa Seda atawa Pandawa Mukswa atawa Pandawa ngemasing pati tumakaning perlaya beres roesna Baratayuda teh Amarta jeung Astina teh oge negara anu jadi patalukan teh dihijikeun jadi we dina lingkaran negara Astina timbalan Ari Astina ayeuna teh dipingpin ku Raja Agung anu kakasihna teh Prabu Parikesit Ari Parikesit putrana Raden Abimanyu Ai Abimanyu putra panengah Pandawa Arjuna tah lamun ngudag kana Pancakaki hidup ka Parikesit teh nyaeta Kapi Adi Kapi Adi sabab Gatot Kaca teh anak Bima teh Pandawa kadua ai Bima teh nyata lanceukna Arjuna oh gitu ya
ai anak eyang anak uyut boga anak awewe ngaranna teh Endang Manuhara Ya. mini anjeun Ini. Ari Endang Manuhara teh dikawin ku Arjuna ku akina Parikesit Laras. boga anak we Pergiwa lan Pergiwati tah ai Pergiwana indung anjeun dikawin ku Gatotkaca ai Pergiwatina dikawin ku Pancawala anak Yudhistira Pandawa nu kahiji matukana langkep maneh teh Gulangkep atuh. gulangkep ka Arjuna aki ka Parikesit bisa adi bisa kapi adi Ya. aduh timbalan kaulan tah ayeuna nagara keur ngayakeun perkembangan gede-gedean Tuh. nya yakin ngahimpun simpatisan di Kulon Wetan Kidul Kaler neangan sangkan bisa ngalmenangan tanaga anu leuwih gede sangkan bisa ngembangkeun negara Amarta tah kukituna uyut lain rekusir tapi jung gerak lumaku beralu mampa sabab hindak geus wawak ngeunaan paelmuan lahir batin ayeuna mangsana sok mangpaatkeun sabab naon sabab ilmu ukur di wang-wang mah moal jadi amal Mau jadi manfaat pula. moal jadi manfaat iwati anjeun kudu babakti ka negeri seba raga ka nagara dina mangsa seba raga ka nagara omat kadali tina hate ulah nepi ka nembongkeun kapribadian tapi urang kudu celik di sakeran demi negara demi bangsa demi lemah cai sing karunya ka karuhun anu parantos ngantun yen yakin karuhun anu parantos ngantun teh geus nembongkeun karyana nyata nyokot kamardekaan tina leungeun jajahan Ya. Laras. dibelaanku masyahan lemah cai bocorkeun getih tah urang sing ereh kana lebah dinya ulah nepi ka dikotoran perjuangan para karuhun parantos ngantun teh sadaya-daya kaulah nu mangga diestokeun wae pangrasana pi kedah iraha kaula miang napikeun ngajugjug nagara Astina poe naon-naon wae oge hade Ya. nu penting niatan nu hade Tablah. ya timbalan kaula nu lir pendra saweg imbal wacana sapraptane pun disawareun ieu padepokan andongkan sana lah naon Sahawang tuh. nasib diri bagja awak nepi ka kieu-kieuna deuleu euy Lalengoy gitu tuh. Ya. duh dah naon lain geus teu kararaban dahar-dahar acan dewek teh Cai-cai aja. lang layeusieun deuleu euy Kalesu bulan atuh. mangih kadaharan teh poe kamari we dahar di saung ambu Wah geuning. nya untungna teh aya nu nyaah ka dewek Pak Haji Minto palurawi wangun harja kitu oge Pak Haji Doni pugu-pugu sareng Mamah Layung tapi nya aranjeunna teh lain rek mantuan tapi da sibuk we da geruh kasibukan sewang-sewang komo bari jeung ieu mah patula patalina jeung nyawa deuleu pun bapa diobag dunungan duka kumaha nasibna juragan Parikesit juragan Sencamuka juragan Sonjaya salaku pupuhuna di nagara teh sesepuhna Pangkolotna. kokolotna dina waktu ayeuna teh lah naon hanaang leuduh sugana aya cai ka dinya teh kalebak teh geuning katempog leuy padepokan Mereka halab-hab bulan. rada ceket aing teh jeung geus eungap pisan aduh boro sugana wala ku si laing medeleu Geus kolot. aing geus teu bisa ngomong deui ieu teh Geus kolot mana pasti mah. maksudna kumaha lain eta keterok pantona sugana we lain jelemahan leuduh heeh Saya pakai satu. ngan omat sia naon mentana lamun padang penta kudu bageur ka hiji kaduana sing loba yang bakal poe pageto yang cadangan bae hasim oge nya
aya si lain kemarin bere hayam boiler ku Pak Haji Dodi dikamanakeun dijual deui jeung naon apaan hayang udud lin udud naon Asia ongkos cenah kamari hayang gudang garam jaya gudang garam jaya nyanyi jurig eta mah sia udud eueuh sia mah heuh nyata murag di mana muragna ampun lain ketrok kadinya teh suganan ayat le milikna urang salaria nya sugan we tuh cai-cai we mah tuh sugan-sugan dibere dahar Gitu atuh. punten Oh, nyata. bang kaca kaula uyut keke tuh sakedeung aya sema tuh keketrok tuh sema atawa naon nya ka kuping keketrok nama cing ka tukang diukna sae uyut sae punten oh punten Oh, mangga saha di luar abdi saha di jero ai sema teh aya semak kitu. Semak kunog dreugi. yap ka dieu kalebet sawios sekap di dieu ka dieu kan we tuangeunana urang ngampar di luar rek boh kos disuguhan we ku aing naon aya heuh kadenge ku dewek oge buru-buru asup si teh kelaka kitu teu kuat lapar ieu si teh Anu pujit korek. jang alah rada pegang kuring ayeuna Paingan eta podun babakal. rada pucet da sidik kurang sare kuring teh Naon sarelong kitu eta rada kemong ongko pas dan kurang dahar. da sidik kuring teh kayaan keur daria pisan di negara teh nya geus kolot ongko Beda pai huis pai. geus eueuh nu percaya ngalok ka kuring teh Di kopeah ge geus teh. rupaya teh dudukun humpul ka kuring Dukun lain kebenaran lah ya padepokan yang ada lumayan ya ieu nama sok aya ulah. nya Assalamualaikum Waalaikumsalam sampurasun rampes tagening aya sawios abdi kalebet mangga alah nuhun we kitu mah nyanggakeun sembah pangabaktos kula sepuh diterima mang anu pupuntenan teh kulan mang anu pupuntenan teh sanes pupuntenan da punten nyaan abdi mah maksud teh kitu mohon abdi dedeh deui nu di mana salira teh sareng saha jenengan ke kulang da abdi teh sanes sorangan ka dieu teh jeung saha ka dieu kitu duaan sejoli jeung saha pamajikan abdi kulan pamajikan emang muhun titah ka dieu sae atuh geuning ka pamajikan teh nyebut ai namina nya ai layung muhun ai teh tuang garwa teh ai kulan titah ka dieu yap ka dieu euy ka dieu buru-buru asup bisa sieun euy lain hasi ka dieu heula punten we kulan kumawantun abdi ye domongkap ka di istana naon teu naon mang uluh Oh, meuni cantik kitu nya eles si Omar. jelita pisan le Loh, Oh, sembah pangabaktos kulan diterima ieu pamajikan teh lain pamajikan mang teh ieu naon cenah eta pandita ka kuring nanyakeun jeung saha ka dieu jeung pamajikan dikasih teh teu sangka sia boga hate ka aing ya hate leutik teh. paingan nginjem bae kolor ka aing teh sia mah heueuh Ya. sanes bulan
dasar we tukang banyol sieu mah Ya tukang loyor. tukang banyol pulang punten we aki ieu duh mangpalerkeun ka lapar abdi teh ish karak teh lapar muhun kulandu abdi teh ngadarek-dek tinggal itu Salatri. geret abdi teh lambung Oh. nya dedeh teuing ngerti iraha cenah enjing can tuan teh Kan karena si belagu mah ongko lapat tapi isuk-isuk can dahar isuk bener teu dahar mah heeh beli teu bercanda mah ieu tinggal ambuane baham abdi da bau pujit nya dedeh teuing teu sangka teu nyana saha teh ieu teh mang teh lah naon bisi antek-antek sumantara hati kade ulah terus serang teuing daun teh heuh api kumaha ulah jujur teuing keur kieu mah anda bisa kita jujur maneh mah heuh ayeuna ongko ayeuna mah niatan ibadah ibadah mah niatan jahat atuh nya ayeuna mah geus kolot we beuki kolot Sekolot batu. eta ciri ku sia jangot geuring loba kieu ciri ini kita tobat tempo saja daya tilu aing teh nya saha jenengan teh abdi kulan iya ngaran abdi teh Ciro kulan Oh. Ciro muhun teh bener wa papanjangna teh goreng Ciro cireng meureun eta Atuh. nya rupi nu pengker abdi ya dasil pa abdi teh nya jagungna mah mirip kan teu botak sih teh Jalan monyang. dupi ieu teh padepokan naon kulan ieu muhun ieu teh padepokan Andong Kancana nembean panginten ka dieu muhun garwa kulan is lain garwa ieu bae pamajikan kaula saha kulan ieu muhun ieu teh buyut kaula Buyut. kulan buyut kaula lah naon buyut teh naon Cihing. teu apa madak nanya ke naon buyut buyut teh di mana urang boga bapak urang teh boga bapak deui heuh bapak-bapak tak anu bapak-bapak teh bapaan deui jadi bapak buyut teh nah lieur si goblok si teh hapan kuring teh boga bapak ya tak bapak kuring anu boga bapak teh bapak kan disebutna bapak-bapak tak anu bapak-bapak eta teh bapaan deui jadi bapak buyut siji ku gawe ku bapak mah dia ku indung si nyai teh boga indung indung si nyai teh indungan tak indungan teh indungan deui indung si nyai buyut gelo goblok lieur aing ge tanyakeun we ka jenisna atuh langsung tah kitu ki naon ari buyut teh kumaha hor teu apa keterang kaula teh boga anak mun tah anak kaula teh anakan tah anak anu anakan teh aranakan deui jadi anak buyut jadi lieur ya kaing na mah Nama musik. anak incu buyut teh hor incu sok anakan sok tong bujang hingga incu domba anakan nya jadi ieu teh tuang buyut kaula istri pamegat buyut kaula mah lalaki pamegat tapi cantik gaulanya nu matak teh oge beda skincare ieu mah nya skincare ti ieu Kang Ahyar Jasmine teh jigana teh nya Jauh jeung si Oman mah. padepokan teh padepokan Andong Kancana ingat kenya kek aki
Kulan dupi aki saha jenengan teh ngaran aki mohon ngaran aki teh Pandita Manikara Gusti Kaget. aki naon nah poho deui ka abdi Lali. saha kitu anjeun teh abdi teh ada wala ongko da silpa pohonya sia mah jeung nipu goblok apaan maneh mimitina Nunitahna. teuing kode aing mah sudah disalahkeun mung maneh mah aki naon kuring dawala Kira kulali. piraku hilap deui dawala dawala teh punakawan Pandawa mohon dulu itu Duh. keke mun teu salah nu dikeut ieu teh lain ciro cepotnya lu Jol ingat. cepot bo dawala abdi ki cepot lain poho deui ka aing lain poho deui ka kaula la ilaha illallah Gusti nu agung kamana wae atuh apa nyaeta teh sae teh goblok sia mah ieu teh ongkoh apa tapi ieu sugana mere duit tadina nya saha ieu teh Gusti apa deui naon bahasa baheula ning ye bahasa zaman mamah imi baheula Juragan Arjuna teh harita teh Juragan Subadra garwana Juragan Arjuna teh palai lauk pader nginjem kecerik ka dieu ka Pandita teh nepi ka Juragan Arjuna teh meunang jodoh ka Endang Manuhara harita teh aaning nu lamun nginjem kecerik Jara Sutra potong samata nyawa gantina teh hata apaeh ning oh di dalam pandu pergola heeh Apa ini? apanya aing heeh nah di mana lah ada gekeun dalam cakra budaya Oh, nya. Ingat atuh. harita ning Juragan Arjuna nepi ka meunang jodohna ka Endang Manuhara boga budak pergiwati Juragan Pergiwati dikawin ku Gatot Kaca Pergiwati teh dikawin ku Juragan Pancawala la ilaha illallah Gusti nu agung aki ingat mah demi Allah ingat eta mah dedes teuing aki teu sangka tepang deui di kieuna bagja cepot kakarapangi deui geuning maneh sararehat kabehanana sehat aki dawala cager sae aki Bapak maneh Bapak Semar kumaha maot aki Bapak Semar maut aki doraka si kurang ajar mah da Apa hui? ka bapak sorangan nu beuleukeun pae si kurang ajar mah iraha mautna duka terang abdi oge Geuning. teu kajamanan be eta Semar nepi ka kitu ai Semarna mah aya kene keke maksudna kumaha ieu teh Bapak Semar aya kene Bapak Semar mah maot kumaha ieu teh mun naroskeun saha tadi teh Bapak Semar tah Bapak Semar mah maot heuh iraha duka dengalaman maotna mah cek maneh bieu ongko aya kene nu aya kene mah Semarna oh jadi pae teh bapana oh aki maneh nya oh ngarti aing bener teuing si kurang ajar mah jadi ngilu pusing aing na oge nya Ke bawah lieur atuh. ya kena bener atuh jadi aya kene aya di mana alah kejadian aki duga kumaha nasibna keke buah-buahan lah naon nu tukang nemur esek-esek di Pandawa aya bahan Pasti. aki kulan ai eta buyut teh saha karana ieu mohon
ngaranna teh bang kaca cing sidik-sidik buyut kaulah siga saha beungeutna alah Salah gerentan. nah meuni jiga abdi nah tadi saya mah juga bujur katel atau saya teh flash nempo si cepet mah asa ngeundeng abdi teh ki aduh segala ngakut teh teka tempo teka ijir kumane nah ki ieu teh putrana Gatot Kaca Allahu Akbar Gusti putrana juragan Gatot Kaca nya kasep pama eyut naon ieu teh ieu punakawan Pandawa punakawan tuang eyang anu sasatna teh nyata babakti ka tuang eyang mangsa harita diteraskeun ka tuang Rama kiwari masih kene aya jumeneng di pertempatan ieu teh nya den ieu emang aden ieu bibi aduh si teh emang sarua teh amung geus dibeakeun ku maneh emang mah menikah bibi Biani. aduh paman nyangakeun sembah pangabaktos paman duh nuhun kasih muka panggih ku juragan Gatot Kaca aya keneh mah teu ditonyok ya Pasti atuh. banyak anak Gatot Kaca mah kejeng nyembah cicing siapa aing teh gede pamor derajat naik ye beupeurieun bapan nepi ka geuleuh aing teh cik anak teuing mah tuh Apa dipikang ya. aduh ku kolot-kolot da teu dipegang geuleuh aing teh ku indungna geus dipegang geuleuh cing atuh ku si ogat teuing mah Ya tak gitu. haturan tepang paman sami-sami aden haturan tepang mangdawala sami-sami aden duh bagja nu taya papadana paman bagja geuning kasambung deui silaturahmi teh kantenan aki dedeh teuing aki keke ieu teh nah geuning katinggalna mah dugi ka samping ruksak kitu Arwek gitu tuh. sampean dugi ka bararet kitu nah mangi kejadian naon lu natajan uninga kitu naon ra can rame kejadian nepi ka dieu teh geuning jigana mah kitu bapak ka aki kejadian perantos sabulan kejadian di negara asli nah naon nguningakeun di negara Astina teh eta teh dijajah ku urang nagara Plaza Jenar negara Astina dijajah ku urang Plaza Jenar muhun seke selerna pisang kuning mimitina mah sulusup jadi kegedean di negara Astina beh dieu na teh nyata mawa antek-antekna di setiap divisi di setiap staf teh diasupan antek-antek tekna anu temahna dina mangsa bongohna raja teh dikepung waku baya mangap juragan Parikesit raja atur juragan Sencamuka juragan Sonjaya miwah reng-rengan mantri bupati anu sanesna teh dikepung waku baya mangap duka kumaha nasibna anu sasatna ketar-ketir daek sameledok pun bapak diobak bapak maneh di penjara leres bulan kumaha nasib Kang Rayi Parikesit duka kan bancang pakewo dina bangsa ayeuna teh kitu kulanu kakumaha nasibna abdi teh mangkaning itu pare oge aduh paneneun ayeuna teh